Inung ngandung 8 bulan capek lungse ripuh tunuh mela anu ngaran anak, maka terjadilah ibadah sa'i. Artikeun ku Bapak, perjuangan nu ngaran indung capek na lungsena melaan anak Ismail, urang oge sebagai indung capek melaan anak, tapi naon nu dibikeun ku anak kakolot hanya sebatas hohoak, hanya sebatas sesentak, hanya sebatas ngabisani maot indung bapana. Anak adi lanceuk parbut warisan deuk nepi ka iraha ngagoncangkeun hate kolot ku harta jeung banakna. Geuna ieu ceramah loba nu ungeuk, aduh teuing rumasa teuing kumaha. Inilah ibadah sa'i Pak, boga makna perjuangan indung kanu ngaran anak. Lain ukur kukurilingan da boga makna. Ibu baheula minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Bahkan loba nu ngaran indung nyuuh hareupeun anak, jang eureun we sakola teh nyai, eureun we sakola teh nah mama batur mah geus kana motor, emak mah teu bisa meuli sapeda acan, batur mah bekal ge gede, emak mah teu bisa mekelan acan, bisi maneh capek lungse ripuh jeung tunu sakola, eureun we geulis nyuuh ceurik hate nu ngaran kolot, hayang ngamela anu ngaran anak tapi can sanggup ku hartana. Loba kolot nyuuh hareupeun anak hayang melaan anak, can aya anak nyuuh hareupeun kolot hayang melaan kolot. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji, budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji, can aya sejarah ti baheula nepi ka ayeuna. Mangga deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji, Allah nolak ibadah ibadahna sapanjang inung bapa nyeri hate ku prilakuna. Bener pisan nya bari manehna nu kitu teh. Baheula ibu minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna gunuk-gunuk duit deuk miliaran sakumaha ge, anterkeun ka kolot, ibu bakal ceurik. Naha kolotna geus eueuh, geus rup ku padung, rap ku lemah, katuruban taneuh beureum, kajen ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur. Duit loba deuk dibikeun ka inung bapa, tapi inung bapana geus aya di alam kubur. Teu berguna harta anak, teu berguna kedudukan anak, teu berguna kabeungharan anak. Di dieu pa urang can tangtu mampu mayar hutang ka kolot, ngaranna hutang jasa antara kolot ka anakna. Well